Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Yeni Ernawati dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu aya patalina sareng ngamumule kasenian atanapi kabudayaan Sunda. Dina dinten Sabtu kaping 2 September 2020 parantos diayakeun pasanggiri Kawi Sunda sa-Jawa Barat anu tempatna di Gelora Saparua Bandung. Anu janten pamilon eta pasanggiri teh nyaeta wawakil siswa satingkat SMP ti unggal kabupaten atanapi kota. Ku ayana acara pasanggiri Kawi Sunda eta horeng kasenian Sunda teh masih kene seueur anu mikaresep. Sadaya pamilon eta pasanggiri teh sumanget dina mintonkeun kamampuan dana dina Kawi Sunda. Seueur pamilon ti luar kota Bandung anu ngagaduhan bakat seni Sunda anu sae. Dina eta pasanggiri teh seueur hadiah anu parantos dipasikeun ka para juara pasanggiri. Hadiah-hadiah anu aya mangrupikeun sumbangan ti perusahaan anu aya di daerah Jawa Barat anu manhatoskeun kana kamajengan seni sareng kabudayaan Sunda. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur ti program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring Yeni Ernawati pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.